mata kena sing beres heula ngaji teh osok ngaji plak ya ge sok jadi pangeran teh eueuh pangna eueuh teu karasa teu karaba teu karampa teu katempo berarti Kang Cepot nyembah kanu eueuh wah aliran sesat ya beda demi Allah aliran sesat ya lamun sia aliran sesat leuwih hade aing mah aliran listrik nya aing mah teu narima aing boga adi murtad jiga maneh gurat jagat aing misah langit misah bumi misah io jeung aing pokona mah sia lain ieu ngabuktiikeun ceuk Kang Cepot yen Allah teh aya apan Allah mah teu warna teu rupa teu dat teu sifat teu arah teu enggon teu di kaler teu di kidul teu di wetan teu di kulon teu di luhur teu di handap berarti eueuh heuh nya aya saja heuh lamun aya hukumna karasa karaba karampa katempo anjir ari Cileeh aya menya Allah rek salokeun jeung Cileeh aya heuh nya euy maripat da wala damai ah nya nya lo aing bukan tong mencak kelir aing BlackBerry keur sia teh pokona siap ari kitu mah geuleuh itu da aing keur pertengtang dakwah dipeupuskeun ku si ieu aing di dieu geus loba nu manjer keur mulu dan engkes teh ka aing nepi ka dicarokotan duit teh sia pamanjer ceuk Kang Cepot pangeran teh aya memang aya ceuk Kang Cepot pangeran teh eueuh memang eueuh anjir maksud lo maksud gua anjir gua tambah gua sama dengan gopat eta mah dua woi tong heureuy sia HP geus dibikeun ka sia rek ngalot nya aing surat teh ngalotek nirewas aing jadi pangeran mah lain aya lain eueuh lain aya lain eueuh lain lalaki lain awewe bencong lain aya lain eueuh berarti ari Allah mah nu kagungan aya jeung kagungan eueuh matak sing beres kan weh maksudna pangeran aya naon aya ciciptaanana pangeran eueuh naon eueuh babandinganana aduh tersangka dah cicing sia tersangka ngincer pamajikan aing edan maneh da wala tabe aing ngeun masalah ngaji sia jago masalah hiburan aing jago sia ustad sia haji aing manajer aya nu butuh sidawala sumping ka abdi pokona mah pi 20% atau 50-50 mun budget 1 juta keur sia 100 aing 800 lain 50-50 juri eta mah sia urang mah ulah hayang dagang ilmu kene masalah ilmu mah da urang ge pada diajar ulah didagangkeun ulah dagang ilmu ditulis dina kulit kidang tuluy dijual nang muasaan 40 juta we dibawa cenah ulah kabawa kieu saminggu sakali teh ganti dompet teh tinggalin deui gara-gara kulit kidang hiburan da wala matak palebah dia geuningnya urang teh hirup teh eueuh nu pinter eueuh nu bodoh palebah dia urang teh nalungtik pangarti kudu terus tileutik dengan pangabisa ti budak sabab ilmu mah eueuh ilmu panungtungan di atas langit ada langit dah eta saling mengisi kekurangan kalau bulan bisa ngomong tentu careuh bisa ngaheujeun seandainya diriku dirimu dirinya dirigdig diringkus dikurebkeun ditahlilan dikepret sawae aing rek nyanyi ngaganggu wae puguh aing geus eleh ku si eta sarek memboskeun deui aing rek prokasi dawala sia bong si dawala ke kepercayaan bupati sia teh deh hai dah gua mau nyanyi religi karena ini bulan puasa belah duren di malam hari lain religi eta mah tuh religi beres maghrib tulipan buka ngadahar duren anu bedana religi teh tentang kepuasaan
atulah. Siapa nama poskin aing. Tong iting euy, tong ting-ting nadana yang keur peuyeh. Dina sol Kang biasa. Tadi beurang bebeakan nyanyi di dia aing hayang kapake pasoleh aing. Wah, 5 lagu medley. Apa medley? Oh nyawer. Tong ting-ting nadana. Biasa dina sol Kang. Dina sol. Pinakeun. Naon tah? Idgom bilaguna. Oh, Ame kata pos santri aing. Awayang geus 20 tahun lagu eta we nu bisa aing mah. Tolonglah hambamu. Allah lagu sedih si Akang dekat sedih kitu. Dijiwai si Akang lagu sedihnya. Naon Kang sedih? Lain sedih belagu. Naon? Tadi pas dahar cucuk lauk teu kapalidkeun ini. Nanti koro magol aing. Matakna tong kokomoan teuing dahar teh bagian aing. Dari sengsara ketemu undangan mangga kalah kana degung semua dong malah aing lagu dongdot cenah Dangdut. sengsara karena cinta amin segelo sia Allahu Akbar Tapi atuh. sujud aing Allahu Akbar Sami Allah liman hamidah Assalamualaikum siapa kabina-bina teuing ka aing teh oh lain religi goblok yang ngaledek ka aing siapa ari aing keur nyanyi di aminan ari aing keur salat dijeburkeun ka waduk siapa teu mikir siapa ieu laguna nu euceureuh atuh bejakeun aing Roma Irama we itu dah monya Roma Irama beureum kieu kabentar guluduk bejakeun geus si deui si eta kalancik teh jiga ka musuh wae sia mah jiga ka maru ka aing teh sok dewek Roma Irama maneh WC Naon WC? monya WC heuh tukang manggil MC oh eta MC baiklah sing tegas aing Roma Irama adapun ininya itulah kita akan menampilkannya siap-siaplah semuanya itu kita saat ini inilah dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ari aing rek iraha dipanggil na teh ari bieu assalamualaikum mah duh da eta tadi assalamualaikumna kaliwat mitina baiklah para hadirin para dahirin hadirin rahidin hadirin rin so hendarso jauh ya jauh teh boy oi jauh teh boy hayang dijembel beut teh kelo teh sapeureuh dijembel pas jalan nongkot benyeng ku aing sok datang ilah cepot Irama aing cepot Irama teh murid saha lamun dalang tungtungna Sunandar berarti anak buah Pak Asep Sunandar lamun ieu penyanyi Irama tungtungna berarti anak buah Epi Tamala teh da geuleuh haju ngerti-ngerti teh inilah cepot Irama ih mun gede amak MC yang gelut ting MC aing inilah dia cepot irungna sagede kutil cumunang mamawakan fisik ya weh mentang-mentang irung siapa nah jadi weh itu jadi apa lah Roma Irama datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Haji banyak. Hadirin wal hadirat yang belum hadir masih di Maerot. Ngagedekeun ka Maerot ngaleutikeun ka Mairit nyari awak ka Maurut. Tapi nyari awak kumaha make mix saged pegalena. Bang Haji dan Bang Toyib di sini dan Bang Bingbeng nengan ke kaspon lebaran ke jauh-jauh Roma Irama di Cianjur datang ke dia Roma Irama sorak nama di Kitu sete Roma Irama romantis beda aja orang dia balik ngalalau telepon datang ke mana mah nyeplok endog mah bapak lapar ya Roma mah lain Rika ang nyeplokin endog Rika apa salatri nyebalan ku bawa jikana papa baru-baru beli endog papa boga duit sama Roma bari indit ke cuang ngaju dan Roma balang urut konektor bus serius aing mah karena aya jalan tol Cipularang jurusan Bandung Jakarta lewat Purwakarta serius aing mah Jakarta eta mun dengar kan teu kapake ngenekan teu kapake kumaha ban Bandung oh ka Bandung sanes terus Roma mah Bandung boh badai ka Bandung wah cerajang goblok arah ada penumpang di Bandung ke Jakarta aya duaan anu hiji dulur kenek nu hiji dulur supir anu lumayan di Bandung mereka Jakarta ari pas di Jatiluhur naik turun naik kiri naik cek Roma dari ke supir kiri da bus negara di Cikampek atuh eta mah cek Roma Irama dari lewat dak nyanyi mah aya pohon lagunya penasaran apa geula bisa ngeraku oh jalma itu nepi ka teu anggap lagi ya ibu belajar sia apa geulanya tong ka kesana di tempat mana heula aduh malah deh sungguh mati aku jadi penasaran bujur sapi ku si itu di lamotan kuring nuhun nuhun hoyong nyobian ti kapungkur teh oke lagunya penasaran sungguh mati kompak musiknya yang kompak ya siap jangan memperbesar kemaluan Roma nih sungguh mati kompak sungguh mati tertinggal yang bareng atuh hari akan mungkin dipotong orang mungkin siapa sungguh mati aku jadi penasaran sampai mati apa lain jaya bong dangdut saja ngerahkeun sia abong-abong tukang kenang tahlilan sia bina-bina ting dangdut lain jaya pong nya aral sorangan matang hirup mah ulah Ariel Peter Pan sia teh aral subaha goblok jauh-jauh teuing sia teh siapa sungguh mati aku jadi penasaran sampai mati akan aku perjuangkan tak memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis entah kembang tanjung entah kembang paehan ku siapa paehan aing paehan matiin mun aya mepeuskeun wae ka aing teh juga gelas ya mah nepi ka eueuh nu praga aing abong aing budak yatim piano yatim piano mah teu boga indung bapak yatim piano mah teu bisa main elektron
abong ka pakir miskol. Miskin. Pakir miskin mah teu boga duit. Pakir miskol mah HP teh kecebur ka jatiluhur.